Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika tapi Mang Amir nu memang kayan badan harita teh keur semu doyong ka tukang akibat benturan tanaga Sudinta nu ditakis bedogna katurug-turug di sukuna jadi napak sabelah lantaran sukatuna dipake najong pigelang Ardasim lantukna ngabalukarkeun Mang Amir jadi leungit kasaimbangan badana anu saterusna manehna geblak nang karak bengkang. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana bareng jeung ngagedebutna badan Mang Amir bedog-bedog Sudinta jeung Ardasim ting hariuk rek ngahujanan badana ku pangadek. Mun bedog Sudinta dihembatkeun pikeun meulah sirah bedog Ardasim nyuruntul congona pikeun nobros dada. Tapi memang nak nyawana Mang Amir teh masih keneh ditangtayungan ku pangeran lantaran tacan mangsana nepi ka ajal. Ngadadak aya nu ngalebat teu beda we ti haseup nu ditiup ku angin topan trang bedog Sudinta katut Ardasim awor jeung hiji tanaga nu kacida hebatna duh cerot disusul ku soran ngagerung sedang badan-badan Sudinta jeung Ardasim ngadadak tinggal debut rag-ragan teu beda we ditangkal cau dituar. Udang sia bajengan kawan teh ngan ngoroyok we sia nu ngalebat tadi teh nyaho-nyaho geus ngabedeg gawe nu kangen Mang Amir si horeng pamardaka nu maksudna andon bebela kanu jadi suan. Mang Amir bari ngagurinjal hudang riuk beungeutna ngadadak marah mai nembongkeun ka bunga barang manehna sidik kanu nulungan teh si horeng pamana sorangan. Nya Mang ayo urang beresan ya cucunguk teh tuman harurang sia setan. Pamardaka bari nyampeurkeun kanu duaan. Ogo we pikeun Sudinta jeung Ardasim mah lain deui ngagebegna bareng maranehna mireungeuh jirimna Pamardaka teh bogoh geus pada ngarasakeun kumaha wawasen katut jajatena. Ongkoh bioge nu kakara ka alaman bet matak maruringkak bulu punduk anu matak barang ret ka Pamardaka nu harita nyampeurkeun teu anta parah deui korejat we harudang sugan teh rek ngalawan. Nah atuh ari berengbeng teh duanana lalumpatan teu sirikna silih sered patarik-tarik sarta notog-notogeun maneh nu dipikirkeun teh taya deui ngan sok sieun dirina katewak lantaran lamun seug beunang teh sajabana ti bakal ripuh pada nareunggelan oge tangtu bakal digiringkeun ka dayeuh
ditutup di pangberokan. Mangka-mangka dosana teh lain saeutik-saeutik, da puguh saneng-nengna icikibung dina kajahatan. Kanca dangu tadi nama ku pamardaka teh rek terus diudag ngan ku Mang Amir gancang dihulag lantaran inget kana kasalmetanana Pak Haji Sobana saimah-imah nu tacan karuhan kumaha nasibna. Ku kituna ngageuwat duanana arasup make jalan dapur anu memangna pantona teh geus muka. Ari breh teh teu kira-kira matak ngaranjugna. Jangdana jeung Nyi Euis masih keneh ngagoler. Sedangkan di jero kamar kadenge nu bari dibarengan ku sora nu gudak geduk bangun nu keur babadung. Nu keur tinggal oler diburu ku pamardaka. Sedangkan Mang Amir rikat ngojengkang ka jero kamar. Beuki matak ngaranjug we lantaran kasampak teh Pak Haji Sobana jeung Bu Haji keur adug songkol teu bisa meta. Teu loba carita deui gancang we. Lalamakan nu dipake nyumpal teh dilaan. Aduh, ayah bangsat Mir. Pak Haji Humarurung. Semohon, sarang abdi geda kantos bantrok di luar. Mung teu tiasa katewak ka Bujang Malabur. Mang Amir bari ukay-ukay ngalaan efek nu ngabakutet. Sidana Mir. Jeung si Nyai Pak Haji Sobana ngarasa hariwang ku anakna. Dumeh tadi kadenge koceak dengekna di tengah imah. Itu nuju digugulungku pun paman. Saya nawe kabujeng sumping Mang Uda. Abdi oge pami teu kabujeng katulungan ku anjeunna mah. Wah, hanteu. Jerut Pak Haji jeung Bu Haji tarurun di tempat sarena. Tingkoloyong ke tengah imah. Ari breh teh Jangdana jeung Nyi Euis geus ari ngeteun deui tina kabayahanana. Nyi Euis mah ari inget ka indungna, ari gabrug we ngarontok bari ngagukuk ceurik. Ngarasa baluas meureun ari ras ku kajadian nu kakarabieu karandapan. Syukur teu nanaon bah. Ngan barang-barang we lapur. Kabeh diringkid ku nu goreng kokod. Pak Haji Sobana ngageuri. Ke Mir. Hari bangsat teh nganduaan. Pamardaka nanya ka Mang Amir. Tiluan sadayanana mah. Mung nesa urang terus ngabelecet ti payun bari mawa buntelan. Mang Amir mereka terangan. Ke atunya. Sugan we, keburu keneh. Cicing di dieu Mir, ulah ka mananya. Pamardaka nyarita deui bari jorat we ka dapur, terus ngagajleng kaluar. Maksudna rek muru ka imah Kisahudi. Lantaran pikiranana Bahrowi teh moal ka mana deui jigna. Tangtu ngajorag heula imahna Kisahudi. Kapan kitu? Ceuk dongeng Andi tadi. Memang teu salah saeutik oge. Waktu tadi Bahrowi ngabelecet, manehna teh terus muru ka imah Kisahudi. Sedeng Andi nu harita keur ngadigeumpang semurusuh. Teu kira-kira kagetna lantaran tukangeunana kadenge aya nu ngabigbrig. Begituna ngagentak manehna luncat ka gigir, nguliwed ka tukangeun tangkal manalika. Teu lila. Lar nu ngabrig-brig teh ngaliwat ka gigireunana. Sanajan harita teh memang poek, tapi manehna teu kapalingan. Yen nu keur lumpat teh sidik Bahrowi bari manggul gembolan. Puguh geus natrat jalana. Andi geus teg we dina hatena yen moal salah deui. Bahrowi teh tangtu rek ka imah bapa kukutna. Si horeng Bahrowi teh geus leuwih ti heula datangna. Sarta rupana bae ngabangsatna hasil. Nu matak mamawa gembolan oge. Nganu teu kahartina teh nakamarana. Ari Sudinta jeung Ardasim. Kumaha ari pamardaka? Nah kungsi bantrok henteu jeung Bahrowi. Tapi kulantaran manehna harita kacida melangna ka Kisahudi. Teu panjang mikir deui balecet we.
Manehna oge lumpat nuturkeun Bahrowi. Tadilah anjog kalebah imahna Ki Sahudi. Kumanehna katempo Bahrowi ngeteyep nyamperkeun panto hareup. Sedeng gembolanana diteuneun dina tonggongna dibulen ku sarungna. Andi atuh kapaksa we ngarego kulibad ka tukangan tangkal buah. Manehna ngintip bari hate teu oleh lenyapan. Hatena teu oleh nyolok ka bapa kukutna. Sok sieun pinanggih jeung kajadian nu teu dipikahayang. Maklum, manehna geus cukup nganyahokeun kumaha kalicikanana Bahrowi. Pokona mah paur Ki Sahudi dibongohan. Trok trok trok. Bahrowi ngagetrokan panto ku tungtung bedogna. Nu pikeun Andi mah geus lain deui ngageterna. Pantesna teh ari lol bapa kukutna nolol kaluar, ari jekek we dikadek. Saudi. Bahrowi ngageroan lirih. Saha? Kadenge ti jero imah nembalan. Tetela sorana Ki Sahudi. Gawat tulungan, Saudi. Imana Pak Haji Sobana kaasuban bangsat? Kumaha? Kadenge Ki Sahudi bangun kaget. Itu imana Pak Haji Sobana kabongkaran. Atuh kulutrak we sada nu muka tulak. Brai panto dibuka ti jero. Kakara oge Ki Sahudi nololkeun sirahna nempo kaluar. Sakilat Bahrowi ngaheumbatkeun bedogna. Bari dibarengan ku gorowokna nu ditimbulkeun ku rasa amarahna anu memang geus aya tauna dipendem di jero hate. Molar si ayeuna mah. Bat. Aduh. Ngadadak Bahrowi ngagero sarta bedogna ngoleweng dilantarankeun ku ngerepengna leungeun anu sabek-bekeun rek dipake narok sirahna Ki Sahudi. Ogoh we. Pikeun Ki Sahudi mah lain deui ngaranjugna. Sakicep manehna geus bisa mastikeun ieu jalma teh tangtu rek ngabinasa ka dirina. Ku kituna manehna ngan ukur bisa ngarawel barera tulak panto. Sabrut we. Manehna narajang ka Bahrowi. Tapi Bahrowi cukup ringeus kana pibahayaeun. Sanajan bari kekerepengan keneh, manehna ngagentak luncat ka gigir. Kilap. Manehna malik nyang hareup ka Ki Sahudi. Nu ayeuna geus aya di buruan. Lantaran basa tadi najong poos teh, manehna terus we luncat kaluar ti imah. Mireungeuh musuhna kabuktian teu cecel teu boncel. Geus teu dicatur deui kumaha ngagugudugna nafsu Bahrowi harita. Oge bari hatena mah teu kira-kira kagetna. Lantaran pangna leungeunna ngerepeng teh memang aya nu ngabeletuk kana pigeulangna. Sanajan bener nu ditenggorkeunana mah ngan saukur batu leutik. Tapi karasana lain deui matak jerina. Ku kituna geus teg we. Manehna nyangka yen tangtu aya jalma sejen nu ngahaja bebela ka Ki Sahudi. Oge mun dirasakeun kumaha hebatna tenggoranana tadi. Manehna geus bisa mastikeun yen nu maksud ngabantuan ka Ki Sahudi teh tangtu lain jalma jore-jore pangabisana. Tapi lantaran geus kagok asong, saeutik oge manehna mah teu boga maksud pikeun ngejat. Ngabagi panenjona we bisi aya nu ngabongohan deui. Sakilat manehna narajang ka Ki Sahudi kalawan ngagunakeun bedogna. Gerakanana es tuning mata kaget nu jadi lawan. Bedogna terus ngubeng wak hiuk. Bari dibarengan ku gerakan awak nu hese pisan diteguhna. Kamana pilumpateunana. Oguh we. Eukeun mah Ki Sahudi teh. Sasatna lulungu keneh. Katurug-turug jojol ditarajang sakitu hebatna. Munasabah lamun manehna terus-terusan kadesek. Nu antukna pisan mah. Manehna ngagebelag nang karak bengkang. Sedeng barerana geus lesot tina leungeunna. Tahan Bapak. Andi ngagorowok bari jelang we manehna luncat. Lantaran kabireungeuh bedog Bahrowi teh geus ngaheat deuk ngahanca sirahna Ki Sahudi. Tapi gerakan bedogna Bahrowi kacida cepetna. Oge manehna teu malire kana gorowokna Andi. Bedog teh terus nyuruntul. Sedeng Ki Sahudi ngan ukur bisa ngiserkeun sirahna. Hiu, cret.
Badog Bahrawi jadi ngahakan tak-tak. Oh. Kisaudi ngagerung nahan ka nyeri. Bari awak na ngajengkeng. Yuk. Badog Bahrawi dihembatkeun deui. Ayeuna mah nu diincer teh beheungna Kisahudi. Kanca dangu sadayana. Kisahudi manipeureum teu kuat mireungeuh borelakna bedog anu seseukeutna memang geus manco. Nu geus moal salah deui tangtu bakal ngagabres kana beheungna. Sedeng manehanana borora bisa nakis pikeun nyalametkeun dirina tina ancaman bedogna Bahrawi. Puguh ngarasakeun kanjerina dina tak-takna oge geus lain deui ripuhna. Klebat. Bedog Bahrawi nyuruntul dina kacepetan anu luar biasa. Tang. Bedog Bahrawi ngadadak bantrok jeung hiji barang teuas nepi ka ngaburicak ngaluarkeun seuneu. Bahrawi nu kaitung rosa tanagana sataning gajah teh nepi ka pajengjar kuda-kudana. Tandaning tanaga tenggeulanana awor jeung hiji kakuatan anu memang teu bisa dikira-kirakeun kumaha kahebatanana. Dahan Bapak. Pun Bapak ieu teh. Ani ngagorowok deui. Kanyahoan geus ngajega we di antara Kisahudi jeung Bahrawi. Dina leungeun katuhuna ngaborelak nyekel siku-siku. Naon? Bahrawi muncereng hebreh nu ngagagalkeun maksudna teh horeng lain ulian bet Andi muridna pribadi. Mohon pun Bapak ieu teh. Getarna sora Andi pinuh pamenta. Sangkan Bahrawi ngabatalkeun pamaksudanana. Walah. Musuh ieu teh Andi. Maneh teh mangka ingat kana pangajaran anu katilu. Ulah mere kasempetan ka musuh. Memang leres Bapak. Nanging kapan ieu mah sanes musuh. Andina malang, manehna masih keneh tetep we dina tempatna. Buah. Ulah ngaco Andi. Bapak maneh mah pandi panenjoan. Aling ka ditu sia nyingga. Paingan mumul di gubuk ka dieu. Dasa kongkol jeung nu jadi musuh. Tiras ya, maneh ngayakeun hubungan jeung si Saudi. Bahrawi mani muncareng-muncareng we. Barona buburilakan teu beda we ti heulang ruyuk, ngagebur, pinuh ku nafsu sarta amarah nu muntab-muntab. Mun ke sabar Bapak. Dangukeun heula. Sanaos leres ieu Mang Saudi teh sanes Bapak abdi pribadi. Nanging da anjeunna ku Andi teh geus dianggap Bapak anu sajati. Andi satekah pola mere penjelasan. Wah, aling ka ditu Andi. Si Saudi ku kami rek disampurnakeun. Bahrawi kawas nu teu sabar, badogna geus diangkat. Moal tiasa Bapak. Da Andi ge moal cicingeun, moal ngantep Bapak. Sing saha nu bade ngaguna sika ka Mang Saudi, pasti ku Andi bakal dicegah. Sanaos bade ku nyawa oge taruhanana. Andi ngebrehkeun kabuleudan hatena. Ai. Maneh terek ngabangkang kanu jadi guru? Bahrawi nyentak sorot panonna kalah kabeuki hurung. Nya kapaksa we Bapak. Leres Bapak nu tos ngadidik Andi teh. Nu tos ngajar Andi dugi ka ayeuna tiasa ngamilik ilmu panemu nu teu tiasa diukur pipangaoseunana. Namung Mamang Udi Bapak pangna ayeuna Andi masih keneh tiasa ninggal meletekna panon poe teh.
sasatna dilantarankeun ku kadeudeuh anjeunna. Nu mawi abdi mah moal asa-asa deui kanggo bebela ka anjeunna. Sing saha we nu bade ngagunasika ka anjeunna? Ani pilawaneunana. Ani nyaritana tatagnaker. Panonna rutret ka Bahrowi jeung ka Sahudi. Anu harita geus hudang tina ngajongkengna. Walah. Kurang ajar sia. Lucunya. Lain mulang tarima sia teh ka aing teh. Kalah karek nincak hulu. Heg ani. Ari hayang modar mah. Tarima ku sia ieu murid nurtan. Bahrowi teu talangke deui yuk we ngaheumbatkeun bedogna. Tapi tacan ge Andi ngawangun gerakan pikeun nyalametkeun dirina. Kadadak teu kanyahoan ti mana jolna. Jojo anu ngolebat we teu beda we ti kalangkang. Mata kagetna teh. Bahrowi nu keur aya dina posisi ngaheumbatkeun bedogna. Kadadak ngagero nahan ka nyeri. Anu satuluyna Bahrowi geblag nangkarak bengkang. Kami pilawanan Andika mah Bahrowi. Ngadadak aya nu ngalagdak ari si horeng teh. Pamardaka harita geus ngaji gawe teu jauh ti Andi. Bahrowi barang ret ka pamardaka. Saeutik oge teu kapalingan yen eta jalma teh tetela musuhna nu ti heula kungsi rek kabuntungan leungeunna. Teu talangke deui koreja teh marena hudang. Sugan teh rek terus ngalawan. Tapi ieu mah teu era-eraeun ku kumisna anu baplang sangadulang. Ari geus nangtung, ari daragdag we jicir sakalumpat lampet. Sampingna udar. Atuh gembolanana anu meunang ngukud ti Pak Haji Sobana teh lapur ragrag. Teu dipirosea ieu lantaran manehna leuwih lebareun punyawana. Memang, duh. Andi ngagentak mulu kaki Sahudi. Red kana tak-takna nu baloboran ku getih meh sempal jadi korban bedogna Bahrowi. Andi teu sangka Pak panggih deui. Ki Sahudi sorana harosos beungeutna sepa kawasna bae loba teuing ngaluarkeun getih. Andi gancang we pangku teh ka jero. Oke, aki mah rek nganterkeun heula barang-barang ye bogana Pak Haji Sobana. Pamardaka bari ngaleos nyokot gembolan anu tadi dibawa ku Bahrowi. Andi atuh teu barang tanya naon-naon, rigidi gue. Ki Sahudi teh dipangku dibawa ka jero imah. Ari serog ka jero, ari gauk we. Beunah midang dam. Memang ti tadi oge manehna teh geus nyaring. Ngan nya kitu teh we lantaran pinuh ku kasieun. Manehna teh kalah ka ngadedempes we bari ngadeg-deg. Ngan rada reug-reugna teh sanggeus mireungeuh nu bebela ka salakina. Sarta manehna teu pangling yen eta teh Andi anak kukutna. Akang tuh. Aduh akang teh mana sologoto teuing. Pamataya maneh mah Andi. Henteu mamang maneh teh. Beunah norowelang midang dam bari ngagugulung salakina. Sakumaha sonona ka Andi anu harita kakara tepung deui sanggeus aya taunna papisah. Teu bisa diebrehkeun da puguh sasatna keur katarajang tunggara. Teu kudu dipake sedih endah keun bae. Da geus milik akang. Sakieu ge masih keneh ditangtayungan kuno kawasa. Datangna anak urang teh samata-mata diancokeun pikeun nulungan akang. Ki Sahudi maksakeun nyarita. Red ka Andi anu keur cineluk we gigireunana. Nu kakara rengse meungkeut tatuna sarta diubar aberna oge kitu we saaya-aya ku ubar kampung. Tatangga-tatanggana nu memang ti tadi ge nyarahungeun yen aya riweuh-riweuh. Tapi nya kitu teh we saurang ge pada taya kawani. Ting torojo nyalampeurkeun
Teu lila ditumu deh ku abrulan Pak Haji Sobana katut pamardaka sarta tetangga-tetangga nu sejena. Atuh di imah ki Saudi teh beuki haneuteun we ngageder kudu ngadarongeng. Pak Haji Sobana nu memang geus dicaritaan ku pamardaka. Yen pangna barang-barangna bisa kapemilik deui teh disebutkeun jasana Andi. Lain deui atuh Pak Haji teh nganuhunkeunana ka Andi. Ku kitu teh mah geus ngadua kalian jeung ieu. Barang-barangna disalametkeun ku Andi. Anu matak pantes dina nganuhunkeunana teh mani bebeakanaker. Andi atuh ngan ukur sumuhun-sumuhun we. Lantaran manehna teu rumasa nyieun jasa. Nu nya mah pamardaka. Malah kapan manehna oge lamun teu kaburu katulungan ku pamardaka mah. Can puguh bisa nyalametkeun dirina tina panarajang Bahrowi nu sakitu pinuh ku nafsu. Tadi namah manehna teh rek ngabantah. Orok kaya pamardaka rikat ngarindat mere isarah. Atuh Andi teh teu bisa majar kumaha. Antuk nama nya bueuh we bari kalamas kelemes. Diparuji teh jadi ngarasa era parada. Da puguh sidik nu boga jasa mah pamardaka. Lain. Ari Andi teh atuh di mana bae tahun-tahun kakar ngurunyung deui. Pak Haji Sobana nanyakeun, ablu-abluan we Pak Haji, etang-etang milari pangalaman. Ani bari ret kaki Saudi anu keur nyanda, neteupna manco pinuh ka sono. Hasil nu dimaksud. Memang Pak Haji teh geus nyahoeun, naon sababna nu matak Andi lunta ti lembur. Nu mawi telepat Pak Haji. Teu kapendak daratan-daratan acan. Ke ari hubungan jeung bangsat nu tadi teh kumaha? Pak Haji nanya deui. Saya tosna mah eta teh guru abdi Pak Haji. Da teu terang jalmi jahat. Manawi teh jalmi laras we sapertos urang-urang. Atuh meureun datang ka Cipancar teh bareng jeung manehanana. Pak Haji terus talete. Henteu, payun abdi mari. Mios ti Gajah Ngambung mah. Margi abdi terang yen tujuanana Pak Bahrowi teh bade ka dieu, bade ngabangsat ka Pak Haji. Abdi teh terasa mengkol heula ka panenyoan. Nyaeta ka Aki Surdi. Nu teu kinten haatna ka abdi. Kalaresan tepang sareng Aki Mardaka, raina Aki Surdi. Atuh dek we, abdi sareng anjeunna teh badanten. Kumaha carana kanggo ngagagalkeun maksudna Pak Bahrowi. Ari dongkap abdi sareng Aki Mardaka ka dieu ka Cipancar. Aki mah ngabujeng ka bumi Pak Haji. Abdi mah teras we ka dieu. Margi abdi teh hariwang ku Mamang. Ari margi nama sajaibina ti bade ngabangsa teh pan Pak Bahrowi aya maksudna din anu sanes nyaeta bade nandasa Mamang. Rupina mah bade males kanyeri. Jalaran waktos kapungkur waktos ngabangsa teh ka bumi Pak Haji. Kapan ku Mamang digagalkeunana teh. Kutan. Dasar jalma jahat Bahrowi teh. Tadi waktu mimiti tepung jeung Bahrowi. Apal henteu? Yen manehna teh nu bareto ngabangsa teh. Ya nu mawi ngawitan tepang mah luput teu apal. Mung terang-terang so teh kadienakeun. Kanca dangu kawasna bae Pak Haji Sobana teh geus beak kapanasaranana. Atawa memang eueuh deui tanyakeunun meureun. Da buktina ka Andi teu barang tanya deui.
Nu satuluyna mah ngobrol jeung nu sejen bari ngabeberah kisah Hudi nuker kata Rajang Tunggara. Geus peuting naker kakara semah-semah teh bubaran. Pamardaka nya kitu keneh ngendongna teh di alona Mang Amir. Ongkoh deui memangna kahayang Pak Haji Sobana. Lantaran jadi ngarasa keung. Sok sieun anu garoreng kokod teh ngurunyung daratang deui. Sabudalna semah-semah teh Andi teu buru-buru sare. Manehna galendut we ngadongeng jeung beenah bari sakalian ngemitan nu gering. Kisah Hudi atuh sajeroni ngagoler teh gawena teu reureuh hahargungan ngarasakeun kanyerina. Ku kituna Andi sapeuting eta mah teu sare sakarejep banglas nepi ka isuk ngemitan bapa kukutna. Isukna rebun-rebun keneh pisan. Pamardaka ngurunyung manggihan Andi nempo kisah Hudi bari sakalian bebeja yen rek balik deui ka panenjoan. Lantaran Aki Surdi bisi dedeupeun. Bari ngobrol heula sakedeung Pamardaka nanyakeun ka Andi, nah kira-kirana rek balik deui ka Gajah Ngambung atawa moal. Duka tuh Aki, rada bingung abdi teh. Upami teu ditepangan deui bisa kumaheun teuing awona. Di sanes-sanes oge pan Pabahrowi teh guru abdi. Tapi ari ceuk pamanggih Aki mah Andi teh da guru tinggal guru da puguh geus sakitu buktina ngamusuh kakolot urang. Teu perlu didatangan deui. Lantaran ongkoh adat-adatan Ki Bahrowi teh pan telengesna teh lain dikieuna. Disampeurkeun oge ulah-ulah bakal nandasa ka maneh. Tak kitu tah Andi. Pamardaka ngawewelingan. Sumohon nanggung sae moal ditepangan deui we. Andi nurutkeun sarana Pamardaka. Ari rek kapanenjoan iraha. Teu can tiasa nangtoskeun ira-irana mah Ki. Da ieu geuning pan Mamang nuju teu damang. Andi bari ngareret ka kisah Hudi anu keur ngalempreh. Puguh we, ulah waka ditinggal-tinggalkeun hariwang. Sumohon mungkin disaurkeun we ka Aki Surdi Aki. Abdi teu tiasa nepangan ayeuna-ayeuna. Nya seuk bae. Hega tuh Andi, ieu bisi berang teuing. Aki rek miangnya. Kayak tuh Mamang haleuh heula. Beunah nu harita keurna hari cai norojo ti dapur. Barang ngadenge Pamardaka rek init deui. Sawios nyai, tos cekap. Permios we, Mang teh Andi. Yu atuh nya. Eta mah kitu we. Muga-muga Ki Udi teh sing enggal damang deui. Pamardaka bari jung cengkat. Ret ka kisah Hudi anu tetep ngalempreh. Datang semah teh teu mirasea ieu. Pogoh kanyerina ge lain rasa-rasa keuneun. Itu padahal enjing keneh Mamang. Beunah maksudna mah ngandeg supaya Pamardaka ulah buru-buru init. Nyeta. Supados iuh di jalana nyai. Barang atuhnya. Jerot we Pamardaka turun. Andi nuturkeun maksudna mah rek ngajajabkeun nepi ka tungtung lembur. Teu kungsi lila, kurunyung biirah. Nyaeta pamajikanana Mang Amir. Rebo ku babawaan. Ditahan Pak Haji Sobana ngirim beas jeung lauk cai. Meureun kakara meunang ngarungkup mah ti balong. Da harirup keneh. Sarta talatahna Andi cenah kudu kaditu sakedeung mah. Bu Haji hayang papanggih. Kakara oge jerut Andi turun tina golodog. Geus ting kurunyung aya nu daratang tiluan. Si horeng urut batur ulina baheula. Nyaeta Jumad
Juhri jeung Ubed. Ti anggangna keneh oge geus cing sarengeh ngajak seuri. Bageani asal lawas dilawas kakara tepung deui. Mentas ti mana wae atuh euy. Juhri pangheulana nyolongkrong ngajak sasalaman. Eueuh. Juhri Jumad. Eta Ubed deui. Lah, nanya asaku wararaas tepung deui jeung babaturan teh. Andi teh sirikna ngarontok katiluanana. Kabag ku kasono. Eta we sasalamanana oge mani teu sirikna silih gunyeng. Opatan pagugulung. Yap atuh euy ka jero. Andi nyarita deui. Lain ari peuting geuning teu daratang euy. Ya maksud mada peuting oge rek nepungan ngan awak lain deui lungsena. Kamari teh magrib. Kuring tiluan teh kakara balik tas mangkalan ngabadug macul di ditu ti Cikem Ulan. Ari datang ka imah, ari duksek we sare. Jumad jeung Ubed ge moal bina ti kuring beureunya. Juhri bari ngararet ka nu duaan. Sarua we. Eta ge emah mapan ngabejaan, yen imahna Pak Haji Sobana cenah kabongkaran. Tapi da puguh tunuh. Jeung ngarasa horea mah rek kaluar teh. Ngan bieu subuh kakara ngadenge beja cenah Mang Sahudi kacilakaan. Jumad bari ngararet ka Andi. Nyeta atuh ku bangsa tadi peuting. Andi bari kalaca teh unggah. Terus dituturkeun ku nu tiluan. Naonana nu tatuna teh euy. Ubed ngaharewos bari neuteup ka Ki Sahudi. Tak-takna. Andi ngajawabna ngaharewos deui. Bisi ngagareuwahkeun kanu keur ngalempreh ngararasakeun ka nyeri. Ti tadi ge Ki Sahudi teh teu kecet-kecet. Panonna peureum. Kawas nu keur sare. Sakitu mah kahitung kuat oge. Da teu kadenge haharagungan. Saleuheung peuting karasa baal keneh. Tapi ayeuna mah geus ngabareuhan. Tada teuing nya nyautanana. Urang ditepas we euy ngobrolna ngararineh. Andi ngajakan pindah. Atuh geus kitu mah sarerea ting karatayep parindah ka hareup. Dar we opatanana ngadarongeng uplek naker. Ngaran-ngaran jeung babaturan nu sasatna geus sakokoh sainum. Turug-turug aya tauna papisah. Nya piraku we teu pogot. Pang-pang nama ngadongengkeun lalakon baheula waktu keuriung mungpulung di lembur. Ditumu deui ku ngadongengkeun lalakon Andi sajeroning aprak-aprakan. Nu pikeun sobat-sobat nama teu wudu matak ting polohokna. Tina ku bawani ngarasa kaget nu lain dikieuna. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.